Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapendak deui sareng channel abdi nyaeta channel Wakijan urang Sunda. Insya Allah channel abdi tiasa ngahibur saderek abdi, sadulur abdi sadayana anu nuju nonton video abdi nuhunkeun dukungan subscribe na, anu acan subscribe anu atau subscribe hatur nuhun. Mugia anu nuju ningali video abdi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sarehat selalu, rezekina kadareukeut, balaina kajarau, amin ya robbal alamin. Hayu urang kanu caritana carita Wakijan. Si Wakijan urang Sunda. Ieu caritana teh si Wakijan teh jeung si Abah teh keur nganda. Ari cok si Abah teh jan ari zaman Abah mah baheula itu teh paling mahal di zaman Belanda mah. Ari ku zaman Belanda mah itu teh dihargaan pisan. Tah pan dihareup aya orang Belanda teh jan. bising teu percaya dicobaan ku maneh hig mangga kaditu. Tah si Wakijan teh nanya di isok bah Abah mahnya hitut dihargaan. Ih maneh teu percaya ka Abah, ari orang Belanda mah kanu hitut teh resepeun, lamun kanu terab tah embung daerah mah paling sewot kanu terab mah, tapi ari kanu hitut mah resep. Hayang nyoba kayak dicoba mangga dicoba jan. Kumahanya lamun age hayang hitut bah nyonggeus nyaneh ngagodog boled bejan ngagodog boled. Cah kayak ka kebon lah bah nean boled. Tah si Wakijan teh nean boled, ngagodog boled, ngakanan boled, bangus ngakanan boled sukjang ngiun iyo naon arana peluru hitut. Jeung si Wakijan teh hayang ngabuktikeun bener henteu eta hitut teh dihargaan ku orang Belanda. Nah si Wakijan teh geus ngakanan boled subuh bersubuh bucitruk beutungna ge bucitruk mani bucitruk mah aing bakana melakbak ieu. Bah urang erek ulin heula tah ka jama Belanda nu dihareup. Mangga jan. Kade cenah. Pama ulah terab hareupeun orang Belanda mah hewaeun. Nya siapa urang ieu rek hayang nyaho bener teu ieu ucapan Abah. Pas si Wakijan libat teh orang Belanda teh ngagero, "Jan, rek ka mana maneh?" "Ieu Mister, pugu urang rek ameng ka dieu." Kesempatan pas sini kamu. Ya, antar saya yuk kita jalan bareng ke sana. Ayo cek si Wakijan teh. Pas di tengah-tengah jalan teh melakbak beuteung si Wakijan teh. Ieu aing mun hitut carekan moal nya. Beneran moal nya carita si Abah teh. Ari ku orang Belanda mah hitut teh dihargaan. Ari si Wakijan teh carekannya aing lumpat. Wakijan teh nyobaan dedetkeun biritna teh ka orang Belanda teh didekeutkeun. Terus si Wakijan teh hitut. Mantap sekali kamu Jan. Mantap sekali, bagus itu. Berarti kamu sehat Jan, Ya. Terima kasih Mister.
Bener kamah si abah teh teu omong bohong. Itu tuh orang Belanda mah dihargaan. Lempang deui barang. Kentut itu mahal, kentut itu kesehatan Jan. Nyak mister. Nah, mau lagi mister? Jak si Wakijan teh mau lagi mister? Boleh. Tut. Aduh, cenah mantap kawas petasan singa cenah Jan. Mantap kamu memang mantap kamu bisa kentut begitu gimana Jan? Makan boleh mister. Mantap lempang deui si Wakijan teh. Ini sih mister cenah teh menta-menta deui hitut ya aing semelak kebak bae deui cak Wakijan teh. Beureuh boleh deh. Si Wakijan teh hitut deui. Tut tuh. Kayak petasan angin jantung kentut. Mantap. Boleh. Nah, lempang deui tah hitut nu kaopat kalina si Wakijan teh. Hitutna teh teu nyuara klepus. Bau banget kamu ngawaduk dia. Siap ada tuh. Mari dijejak birit si Wakijan teh ke master. Ngawaduk siap ada tuh. Pahu pisan. Atur nuhun anu acan subscribe anu atos subscribe atur nuhun kasadayana anu tos ningali video abdi. Mugia video abdi tiasa ngahibur sadayana. Lamun nonton video abdi mah sampai kaanggeus ku sabab ieu mah dongeng carita Wakijan urang Sunda. Dadah. Sampai ketemu patpang deui di channel abdi nyaeta di channel Wakijan urang Sunda. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.